teh hoyong tiasa ikhlas dina ibadah teh hiji tah ieu Bu abot ikhlas teh da ikhlas mah eta pada meulana hate lin pada meulana lisan sanes ieu teh ikhlas merene ikhlas bae perkotaannya ieu teh ikhlas merene lin perkota gitu teh bener beresnya ikhlas padahal itu dina hate mah da kusir teh perkotaan da ikhlas mah lin lisan hate pakai itu supaya anda jangan minum amak melatan di terapos di terapos berarti asal ini kita ada area yang dalam banyak kata baik berarti perawat dan sebagainya sama berdua tadi ikhlas depan termati sabar ikhlas pada bulan lisan tapi pada bulan berarti ibadah ikhlas aduh ada apa dengan cara niat narik naon baik kalian punya baik kalian kata niat teh usaha jami'an niat akhirat tegaduh pahalana tetapi jami'an ibadah yang punya tapi tegaduh pahalana lantaran niat kam min amalin niat akhirah wa yasiru surat dunia disurutin niat berjaminan amanah karena amal akhirat tapi jadi amal dunia goreng niat nya nyinamah yang khataman Quran nya nyinamah tahajud nya nyinamah puasa nya nyinamah melaksanakan sedekah jangan akhirat katinggal nama tapi goreng niat niatna hayang kapuji niatna hayang naik pangkat tak diberi duit 500.000 nah bejaannya dulur-dulur engke dina waktuna tong loba bating 20 we tah 500.000 20 jelema ka dieu ka KTP-na kajikeun engke ngarah naon ngarah nyolok pan kitu nya ikhlas teu pan aya kahayang eta mah dan tanpa ikhlas tah anu ikhlas mah teu kitu ye masih kan nyolok ya, niat apa? Sedekah, tapi tidak diantara alamatnya. Kayak jangan niat sama awalan pada biasa-biasa kalian dunia. Kamin amalin yatasawwar bi surati dunia wa yasiru bi surati akhirah bi husnil niyyah. Sejadi anu gambaran nama jika gambaran dunia tapi jantan gambaran akhirat di pahala akhirat kusaha niat teu pirah ngojek teu pirah ngarabe teu pirah dagang teu pirah macul dudunya sana saya teh dudunya dina hadiah kacirina mah tapi urang dina hate niat mesti abdi teh balik ka pasar naon karena Allah mesti jangan apakah keluarga lillahi ta'ala pan tiap lekana teh pahala unggul Gusti abdi teh bade ka sawah Gusti bade naon macul setiap pansongan teh pahala unggul dan niatna naon ibadah teh bagi ibadah da ibadah teh sana salat unggul pas urang